Satu, dua, tiga, ya boleh maju. Pelan-pelan sambil ngobrol aja. Sambil ngobrol gimana nanti malam gitu kan. Iya, gimana ya? Oke. Jadi, oke, sip, mantap. Sip. Ini rombongan dari calon mempelai prianya ya, sudah tiba di lokasi. Rombongan ya, ibu itu nikahkan putra nu kasabar hiji. Oh bungsu mohon di kampung naon teh Bojongangon mohon moga dilancarkeun nya acarana. Rombongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Indonesia Pudin. Hari ini ada di Saripudin meliput pernikahan adat Sunda ya. Ini berada di Kampung Bojongorangon ya, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan ini rombongan calon mempelai prianya sudah tiba di lokasi ya, sahabat ya. Bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya ya. Jadi foto lah, baju dipoto. Teh, ini teh yang menikah teh siapa? Siapa? Ada nih saudara ya. Semoga dilancarkan ya teh acaranya. Ini rombongan ya. Sebentar lagi ke lokasi. Tegang, ada ini tertegang, ada ini tenang. Yuk. Rombongan ya. Tuh. Yuk, lanjut ya. Mantap ya. Lancar. Siap. Tuh. Perabotan aja. Tuh, parabot.
Limangan tadi ya Bu. Kang, ikut seserahan Kang? Ikut seserahan? Iya iya, lancar Kang. Calon-calon ya, ini calon pengantin ya. Ini mah calon pengantin, belum menikah kan nih? Iya calon ya. Cantik-cantik. Mojang Cibiuk. Alamin prosesi simbolisasi seserahan parantos didugikan ku Ibunda Tia Adeni ka Ibunda Neng Salsa. Rubina kanggo sakali antayana nu sanesna tiasa mangga besar Neng Salsa mangga dicandakan. Semangga kanggo mama cantik dipali dinyawai mama mah keluarga besar ti mama Neng Salsa mangga dicandakan ta kamarana atunya ieu teh sapertos sama riweuh di dapur semangga tiasa dicandak diamankeun di tempat anu sayogiana aman. Alhamdulillah seueur pisan. Nah dipercepat kanggo anu aya keneh di meja akad tiasa oge dilungsurkeun lebet ka bumi. Nah sakeun ku bapak KUA sok kumaha jara bapak KUA bapak mitolog kudu kumaha kumaha sok Salsa Selvia Sari tah wabi dia modkeun deui reuaseun ieu mah asli wani diriungkeun ayeuna saha sakali deui reuaseun bios ya alhamdulillahirabbil alamin da meunang neuteut sakali asal ngiceupna sakali geus tah sakitu nya alhamdulillahirabbil alamin mangga diaping ku tim Pagar Ayu Kersana Salsa Selvia Sari dengan balutan busana akad dari persembahan Komala Wedding. Oke Majeng, silahkan untuk maju. Tekingeng wafaknya tak acan sah ayah wudhu ini. Ibu Adeyaya Kak
Sorugim, putra kekasih ti Bapak Dedi kali Ibu Dede. Sumangga kanggo Bapak petugas kantor urusan agama kanggo mimpin prosesi akad nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Deni kaula nikahkeun anjeun ka putrina Bapa anu wasana Salsa Silviasari kalayan ku nganggo perhiasan mas kawin ku perhiasan emas 10 gram dibayar tunai. Kanti abi nikah kaneng Salsa Bila binti Asep Mantri Somantri kalayan ku mas kawin 10 gram dibayar tunai. Kamu salah cenah tuh, Sah, 1 kali jadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Barakallahu. Sabada abi Muhammad akadan Kayana abi Badabayan Maharabi Mahasayana Kaprogan Nabi abi dibayar misalnya 2 kali kesayangan dibalas Allahumma inni as'aluka khairoha wa khairoma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sun. Caliknya calik kan. Tahan dulu. Senyum. Senyum Den. Siap, gaya bebas. Bebas. 1 2 3. Iya. 1 2 3, tahan. Sekali lagi. Oke, terima kasih, silakan dulu. Oke, terima kasih. 1 2 3. Oke, terima kasih, silakan. Oke, terima. Dan ini suasana di belakang tenda pernikahannya, sangat indah sekali pemandangannya sahabat. Ini ada kebun jagung. Sementara pengantin lagi sesi foto dulu ya, ini di tengah kebun ya sahabat ya. Tuh.
Boleh dong ah. Hidung sama hidung boleh dapat ini. Nah, Hidung sama hidungnya kenain deh. Cium pipi lah. Hidung sama hidung. biar fotografer Kabita. Wah, masalah bilang PTA. Beda ada kok. Nah, gitu. Kasih ke. Nah, merem. Telepon. Ah, kenain lagi. Kena. Kenain. Ah. Iya, Hai. iya, sip. Gimana nanti malam gitu kan. Iya, gimana ya? Oke, sip. Sip. Lihat sini ya. Lihat sini. Mangga ayeuna mayunan ibu sewang-sewangan. Ditutup heula geulis kaset. Ditutup khususna ademi tah aa ayeuna anu dipayunan hidup nyaeta anu janten raka. Yuk urang mau sela Al-Fatihah kanggo Ibu Rama anu parantos ngantunkeun di alam dunia ieu. Rehna ayeuna ku nu jantan neraka Bapak Dedi kali Ibu Dede hidup teh dirojong ku doana, dirojong ku kanyaahna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salapan sasih kakandungan gundal gendol kaditu kadieu melaan nahan nyeri cangkeng, melaan nahan nyeri tak-tak, melaan nahan nyeri sampeanana ugal-ugalan ku ngais hidup duaan. Bral gelis kaset anaking gerak hiap rangkul panangan indung hidup duaan. Sok gelis kaset mayun caketan candak pananganana sok duduk gelis. Nah kaset gere nyuuh kanu janten lancet, nyuuh kanu janten indung. Ibu duaan diragap tak-takna putra putrina pek gelis bager brang nyuhunkeun dihapunten, nyuhunkeun ridho widi tinu janten indung anu ayeuna dipayungan hidup duaan nyaeta indung anu bakal saterasa ngadoakeun hidup anu aya dina jalan Allah. Bral gelis kaset kumamah didoakeun pamugi hidup janten kulawarga anu rukun runtut raut sakinah mawadah warohmah oge tiasa ngawangun rumah tangga anu rahmatan lil alamin. Dikecup mamah rada ngadeg saalit nah gitu sok sasarengan dikecup deui mah
tahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeuna neng sareng AA. Mama. Teteh. Dina danget ieu urang duaan. Hiji ngajatuh keramik, rahna ulah disasaha, ulah dinaha-naha, ulah janten kukumaha. Neng sarang AA ayeuna manut kami janten mama. Iya, hatur nuhun mama sarang teteh supaya hidup duaan biasa ngelakonan rumah tangga anu pinuh ku cobaan, pinuh ku kenyataan pahit sategar anu jadi bapa. Bral gelis kaset gerak suku gerak rangkul anu janten bapa dipeluk gelis kaset gelis kaset ku apasan ku AA hidup duaan sateterasna bakal didoakan, sateterasna bakal diingatkan. Rehna hidup duaan ayeuna parantos hiji ngajatuh keramik kumantung kana ridho Allah oge ridho anu janten bapa sareng indo. Bral gelis kaset gerang yang milangkala dina kahirupan anu mangnyata. Pamugi hidup duaan janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah dikecup kening putra putrimu ditahan sekedap tahan heula. Nah Naon targetna naon A? Targetna naon? Targetna Kambojajan. Kanjut. Kanjut kunang. Oh, kanjut kunang ya aya. Acan sok Sawer panganten dulu ya guys ya. Tuh, dapat ya. Ini yang mau ngawur-ngawurnya sebelah sini. Nah, ini pengantinnya di bawah. Tuh. Istri jantan kedah dimanja nya AA kumaha ieu katinggalna eta si harupa teh teu aya naon upami teu aya naon mah tapi upami kajedak ti sareureuh ti kosewa sok rada ngambek kitu neng nya ku neng di mun aya nu kahuruan ku getas harupateun tah neng teh teu kenging getas harupateun sok sadayana neng tah kitu tapi kedah ku urang sucikeun ku saurang cik neng teu nya da teu acan apal cenah nya tah cekelan ayeuna ku neng eta teh ku AA sesek keun gadinya balikeun cecepkeun tangame pareum ka set AA ulah nya dilaunya acan oke ngomongnya terus gitu tinggal di ku AA aya keneh teu ruhayna teu aya keneh teu aya canak deui ku AA canda pek ayeuna ya neng kapal ieu potongkeun ku duaan tah nu sifat getas harupateun teh kudu dipotongkeun geus bareng 1 2 3 ninggal ka kamera atuh tah kitu 1 2 3 nah tong dipikeun sok pikeun kapengker ku hitungan 3 tong ditengok deui 1 2 3 sok babarengan alah tah kitu naon deui eta buang kakosongan buka heula elekanana alah rada rusuh ya ngabukananya bismillah dibuka teh tah kitu nya bismillah ya tah elekan bentukna kumaha eta panjang siga saha
nya siga awi itu udah bener ih pinter sok salahnya eta bolong tinggal ku bolong mundur salih tah mundur kapal itu mama tiasa dikosongkeun paling dia supados saya di foto nanya kapal itu tah sip tinggal ku atau nu tadi mah kosong ayeuna mah tos aya anu ngisinya ya tah Neng salsa oke kitu deui Neng eta naon di Jepang teh kasucian simbolna nya eta kasucian teh naon Neng anu muruh muronyoy gitunya tinu salira hidup anu ke bakal ngahiji diumike jejak hiji dua tilu jejak dua nana alah hiji heula anu aang kudu dipotong kudu oge da ih geus aya si Neng tuh ku itu aya nama ku itu ku sendal ku pengkerna sok hiji dua beh itu alhamdulillah lajeng ayeuna Neng tah ya pangjurung ti nu janten Ibu Rama cek mangga dicandak tokenya ageng-ageng teuing karunya nya mangga tinu iya ya hiji dua tilu mangga mamah dihuapan putra putrina hiji huapan ieu teh mugia hidup teh eta jadi hiji huapan anu bakal nyumangetan hidup duaannya sumanget keur penting sakali deui nah ayeuna ngalih nya sakedak deui hiji dua tilu tah kitu nya anak eut mah gelis karunya bare disayur sopan lah geus nya senyum sambil senyum lihat ke kamera senyum cheese kuatan saha ayeuna yuk hitung yuk hiji dua tilu betot Neng kuatan saha Allah tepuk tangan diam-diam menghanyutkan gede nya ayeuna mah mau alit heula awit ageng rezeki hidup kudu-kuduaan di rauskeun sasarangan yap gelis kaset Neng kieu kakatuhu kaditu age kakatuhu kapal dieu ka dieu nah hiji caketan bae batal wudu oge kene wuduan deui hiji dua tilu sok makan bareng iya atas kurang wareg lanjut deui ya kadang ngulang nih udahnya alhamdulillah jasa dicatat gelis nah alhamdulillah serangkaian prosesi